Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing warta Sunda sadaya. Pangken simkuring Sari Puspita Ramadhani. Sareng simkuring Epit Fitria Ramadhani. Di dieu abdi sareng Epit bade ngabewarakeun warta kahuruan. Pamirsa nyanggakeun iber salengkapna. Parantos kajantenan kahuruan di Jebor Genteng nu aya di Desa Burujul Kulon. Ieu kahuruan kajantenana dina dinten Jumaah Kaping 28 Juli 2023. Ieu kahuruan teh ditaksir kajantenana tabu 8 wengi. Anu kahuruan teh sanes Jebor Genteng wae, tapi kandang sapi oge ngiring kaduruk. Eta kahuruan teh katerangan keluarga anu ngalangkung ka daerah dinya. Salah sawios warga ngahubungi pemadam kebakaran sarta masihan wartos kanu kagungan pabrik genteng. Telami ti kajantenan antuk nama seuneu tiasa pare. Dupina ngasakitu warta anu dibewarakeun, hapunten tina sadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.